kebetulan hari ini, sore ini kita kedatangan tamu dari spiritual dari Banjar. Sang-sang akang teh Kisuk mah dari barata Sukma. Sekarang dia kocona orang muncul, Kang Deron rumah damang. saya Nah, itu Kang Deron. Jantan di sana mah kisuk masuk di KDT. Nah, jaga lah pengennya. Orang silaturahmi sareng di orang muncul manawi Kang Sukma. Aya anu tadi carioskeun manawi ka urang muncul dia di ahli spiritual. pangitan nu kayak hijiman seneda silaturahmi Ya, pangitan apa aja apa Deron pangitan nu kaduana palai terang silsilah masalah ieu lemburan ya. palai nyumpingan anu disebatkeun nyaeta Mahiwi. Mahiwi pangitan yang penjajak apa jajang Siap. Cicuna pangitan aja. Siap. Kang siap. Ya, mungkin sekian dulu guys dari channel kami. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Hatur nuhun Akang. Nuhun, Kang Deron, hatur nuhun.